panas yo. Dengar tuh jangan yang kos kieu eta hari deung kieu. Kunaon sih? Oyag, gina oyag tuh. Ya benar atuh tuh. Tuh deungeula. Tukur ge sepeda itu nya. Ya tempokannya mah bener-bener. Tungguan kita kemana tempokan sepeda tah. Ya tuh buru. Pohon bener kenalan gua dong. Kunaon ieu? Yang astagfirullah. Iya, boy. Makasih bener tuh. Aduh, ngolot tuh. Mas pegawaian teh. Ya, iya tuh bener kenalan. Angkat. Ya lu bener. Tukur ngetam geus dah. Pegang sambil. Ya jauh lagi mending geus kieu eta. Kunaon ieu? Ayo. Baiklah. Sudah tunda. Ah. Magang teh kumaha? Magang kan? Oh, saya PTN. Saya ulung. Capek mang, urang teh mang. Ngilu mang naik. Halo. Woi. Buset. Manggung sehat, Mang. Pura pohon. Pohon pura. Wae, sudah ge. Jokala. Ya, Mang, Karin, ya, Mang. Tas di mana? Reka mana? Udah ke sepeda. Diuk. Eta ngarokok malulu yang coba ngeladang ngahutang oge. Kumbul Baru gak duit, Jalan. Iya, tiga WC. Kenaon ya? Biasa nyantai we. Iya, Mang. Itu baik kan sih. Juga saya di, Mang. Apa sih geus 3 bulan euy teu katempo. Kamari karek balik. Oh, geus balik. Terus balik. Baik pencar. Enggak, saya di mah kan sih. Poe bukna jadi can. Arek ngaropi moal. Ayo Oh, tuh. ya mau cakiran di pelakir mah. Teh koe nyadak. Iya, nya. Gratis mah. Ayo ngopi lah di mah. Ayo. Ayo. Mana ada kopi nah? Beda ya. Iya lain di mana? Iya tak. Kok Di mah apa kandang hayam? saung. Mah. Iya, Mas, pamajikan teh. Aya nana? Ngopi ya tamu. Kedap pada dijieunkeun heula. Lila Tapi kopi lagi eueuh lagi cipodas doang. kajen. Kajian dah. Ieu lagi cipodas kopi can mulung temu. Iya, pamajikan. Alabatan ngalpat goreng meut na. Teh sia bisa wae. Ngomong teh. Ngalpat goreng sih bisa wae. Tapi taruh bang heula. Kopi na eueuh. Eueuh tah sia can meser. Duit diberean wae unggal sore. Apaan asep aku Bang Emot. Emok pait udah ge. Kan gelas teh jan. Saus deh. Kopi acan. Duh, haus. Alat aja minum nah. Kau lagi ngerokok, ada tuh. Warung mana di sana tuh? Di luhur. Lori sebelah simpanan ya. Eh, Sedap. Udah. Aku naik juga salah ke situ. Bu, masih rokok, Bu. Ayah rokok naga. Dah, selaki uing yang ngerokok, Bu. Oh, nya kumaha ait aya mah. Aduh. Tadi tuh katomo. Itu ya wes, Bu. Wede lah. Itu lubang gitu. Bu, rokok naga. ayo kado untuk aja ah. Oh, tuh menurut kamu tuh bukan salah kita. Gue tiberan wae ngejontes ya. Masih. Caikeun. Geus talak. Magicom teh ngebladug gitu. Talak geus talak pas itu mah. Gila. Mana sih ka dieu teh? Borang kieu ge janjina isu. Geus mana ya? Aduh. Anjing. Ada.
Terus tuh. Habis na day. Dia kelawanya. Oi, mau otak dan datang, oi. Kemana nya? Bisa. Panas ya tuh. Mana gua? Ya. Tuh, ini mana sih? Euy, si botak tuh. Buatnya apa tuh? Coba. Bisa pilihnya tanggal cewek ya loba. Tere waktu teh pakai kamari balik. Tak, woi. Dia bener. Kemana wae dia? Panas nungguan ya lila. Habi wa. Lila lumpang di siapa? Wa. Kager tak. Kager. Yuk tak yuk. Ini tak tak. Duk. Balik. Gimana? Modal. Gila nungguan. Gila tadi dia. Barak deh 3 menit. Ngomong-ngomong gak kobong iraha. Selama minggu. Asa cerehnya. Kamari balik teh. Tuh. Cewek di sana nangon ya teh. Tapi ngenaheun ya di situ teh wa. Padui. Kami komputeran di lembur. Jadi dede itu mah ngenaheun teh. Coba jadi babaturan teh. Coba-nya jadi akrab. Dahar barang ngariung. Ngaji. Orang ngaji nanti ulah gitu ya penting orang teh ngaji. Mun eueuh santri moal aya ieu negara Indonesia pasti moal maju ku santri. Nya. Kana pahlawan. Yo, kan pahlawan ge eta ge pasti ti santri wa. Kana bapak meureun. Eueuh bapak mah jadi kumaha nya mana inu bapak. Sama orang dibiayaan ku kolot karunya. Kolot geus capek-capek ngabiayaan. Orang maknya di ditu nyanyakeun waktu. Ayeuna mana di ditu ngaji kelas baraha? Orang di ditu ngaji kelas 3 wa. Kudu deui meureun. Lulus ya. Lulusan. Insyaallah lanjut di ditu lah. Karunya kolot ngabiayaan gede ya. Yuk, maya kumaha lanjut di ditu. Tak. Wah, sia kabur aya oge. Nah, wis mah. Tadi botak kunaon? Kumaha daek. Sia mah.